وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كل ذكر على فمارة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا gitu kade ulah ninggalkeun ngaji ku pedah can bisa amal, ulah ninggalkeun amal ku pedah can bisa ikhlas. Ulah hiji-hiji kewajiban tungtut nyata ngaji, ulah eureun ngaji, ulah eureun urang ngamalkeun, ulah eureun urang berusaha untuk ikhlas. Jadi ka hiji naon dawamut tolak. Ayeuna mah geus jadi alumni, aya nu kadua adekna moal dibikeun ka santri mah aya nu dua mah. Santri mah can waktuna, kaduana dawamut ta'lim wa ta'dib. Dawamut ta'lim wa ta'dib. Ya kepada ulun pepejeun kedua ieu. Santri mah can dibere eta mah dawamut ta'lim ulah kada can bisa ngajina oge. Ya, can bisaeun ngajina ge kek diajar. Age ulun mah pantos beres ngaosna. Kedahaen kadua dawamut ta'lim wa ta'dib. Kudu tuluy-tuluy nepikeun ilmu nu geus kapanggih ku urang. Ari kamistian teh ajarkeun ka budak. Leres teh. Ari anu kamistian dikanyahokeun nu wajib di Allah 20, mohana 20. Wenangna sahiji ajarkeun ka budak urang. Eta teh. Ya, sanajan urang teu jadi ustadah ge di lemur, teu jadi ustad ge ka budak urang ajarkeun tah. Ajarkan sinapel teh. Da moal mangih bukan di madrasah lain alumni sinapel mah. Benar. Mungkin saja cicingna di luar di hiji madrasah di hiji lingkungan pasantren anu lain alumni sinapel moal aya kami bismillah teh. Tasuk ajarkeun. Dawamut ta'lim latih putra-putra urang teh. Cing apaleun da kewajiban. Kewajiban orang di budak. Kadua wa ta'dib jeung ngalatih adab-adaban. Cing dawam terus. Ngalatih adab ka putra-putri urang teh, didik adab-adaban. Lamun urang kapungkur di pasantren, kusim goreng kapungkur dititah, kudu sasalaman lamun balik teh ka kolot, ka aki, ka nini, tah didikeun ka budak eta oge. Kita mun urang silaturahmi ka aki, itu cek kata si A mun dibota ka si A naon teh ka budak teh seneng sok asbah ka aki itu asbah ka eyang asbah tuh mun ka dia mah kasih mukuring ya asbah ka Pak Ustad tuh sok salam ka Pak Ustad kita ka dia aya ka Mang Ujang tuh salam latih budak teh sina apal adab-adaban adibu auladakum bi adabin hasanin didik budak aranjeun kalamun adab-adaban nu hade ulah antepan supaya nyahoeun tata krama ka kolot, tata krama ka aki ka nini apa didik dawam teh dawamut ta'lim wa ta'dib cing terus ulah ka incu ge sim kuring emot ka mama sepuh ka dieu baheula mah lamun anak incu bade ka sinapeu teh sarareung lah sieun penak jeung mama sepuh. Sabab lamun penak jeung mama sepuh pasti tiap incu dipetel. Kok mah sepuh mah dipetel naon? Susuratan teh ti mimiti al-hakumut nepikeun ka tamat. Tak kesana Kang Haji Yuyu, sana Kang Haji Kuku, upaya bade kasih napa teh persiapanna teh minggu-minggu teh. Kapungkur ka kawin teh. Ka incu ge mah teras ngadidik. Sina apal susuratan, sina apal ari kamistian, si apal akoi dan 50. Dawamut ta'lim wa ta'dib. Terus orang ngadidik budak-budak urang dari sebagai budak. Baik budak-budak didik atau budak-budak urang asli. Terus dawamut ta'lim wa ta'dib. Dek nu kadua tah. Dek nu kadua. Teruskeun. Kajeun naon? Dawamut talab. Kadua naon? Dawamut ta'lim wa ta'dib. Didik putra urang. Adab-adaban. Hiji kailmuan. Betulnya? Kahiji kailmuan, kadua adaban. Kan berdua. Anu katilu, udah geus jadi alumni ayeuna mah. Kudu dawamut du'a wa dzikri.
dipanggarakeun urang teh ngaduakeun jeung zikir. Doakeun keur saha? Keur jadi urang, keur keluarga urang, budak-budak urang. Cik budak-budak urang hayang sukses entah ibu. Ibu wae kitu ya teh. Teh wae dikeun tah pangahireun teh. Gitu. Nah, make jalma pangahireuna berarti nu pangahireun teh jalma pangbetahna di masjid. Di jalma pangbetahna di masjid dipanggil. Berarti jalma anu resep ngadoa betah di masjid di pangahireuna. Nya anu ti heula mah anu likum-likum leos teh dipanggil. Antap we eta mah. Gitu. Nah, nu terakhir dipanggil ka bumi. Dituangkeun, dileureutkeun. Henteu tuang ngaleut. Cai-cai mah aya we lah. Pokona mah dituangkeun ka dinya nya. Geus kitu doakeun kun anak sing seukeut lisana saperti najosna ieu jagung kana ieu kain. Jos tiap minggu